Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan. Ti isuk keneh nepi ka beurang manehna teu acan keneh manggihan nanaon. Ngaheut ka tengah poe manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu, tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet menta tulung. Kieu omongna. Sakadang monyet uing manyi tangkal cau nu buahna geus asak, tapi hanyakal teu bisa naek. Cing tulungan pangalakeun engke paparoan. Hade tembal sakadang monyet. Di mana tuluy marenehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau teh. Sakadang monyet tuluy naek metikan cau hiji-hiji bari ditungtut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. Atuh bati cumek plak we nereyan ciduh. Kadang monyet mana bagian uing kapanis janji paparon cek sakadang kuya gogorokan. Tapi sakadang monyet teu malire, janjon bae metikan jeung adaharan. Kalah ka maledog ku cangkangna. Sakadang kuya poharan nyerianana, ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe sukana sakadang kuya inget ka kebun jeruk tani ngalah cabe nu geus arasa. Warnana bareureug, ngalah genep nu gede, tembokna bangun aramis-bis. Manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibir sakadang kuya dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cepak capek, cuplak ceplak, cara nu enggeus barang dahar ngeunah.